Enjing permisa, nunuju nonton warta dinten ieu sareng abdi Selin Catalina nampilkeun informasi panganyarna sareng inspiratif sagala rupa widang. Urang balik ka dunia kuliner, inovasi kadaharan urik anu disebut Yummy Coin menarik perhatian masyarakat. Khususna para nonoman kusabab bentukna anu pikaresepen sareng rasa anu rupa-rupa. Pikeun terang langkung seueur, urang langsung nyambung sareng rekan-rekan anu paya. Rifa, kumaha? Kalian pemirsa, abdi ayeuna nuju di Medline Cilengsi, di mana Yummy Coin merupakan salah satu jajanan anu terkenal di Korea. Anu matak Yummy Coin tangtosna, bentukna anu unik nyaeta opat koin cerita kengitikan. Teksturna lembut jeung tamis teuing. Dipadukeun keju mozzarella. Terus Yummy Coin ieu teh didahar mun keur hangat atau panas. Bisa, naon anu ngajadikeun Yummy Coin jadi populer di kalangan orang lokal, terutama di kalangan barudak ayeuna. Kanggo terang leuwih seueur, abdi di dieu sareng boga usaha Yummy Coin. Selamat siang, Kak. Dengan siapa kalau boleh tahu? Sama kamu? Kamu mah dari mana nih? Aku dari Gila Penunggal. Kira-kira di sini tuh varian apa sih yang diminati oleh pengunjung, terutama anak muda? Kita sebenarnya di spesial sama mix. Spesial itu kayak kakak seni gitu. Isinya keju mozzarella sama keju slice. Kalau yang mix itu coklat oreo, kaju, coklat oreo sama keju mozzarella. Oh gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan usaha Yummy Coin ini berdiri? Kalau ini kan untuk ini kan franchise ya kan, ini cuma karyawan doang. Ini udah buka dari bulan Juli tahun kemarin, kurang lebih ini udah mau setahun sih. Jadi bagaimana nih perkembangan usaha Yummy Coin sejauh ini? Sejauh ini di sini karena emang minatnya kuliner dari yang di si rame sih kak, masih ada peminat yang beli walaupun awal-awal lebih rame sih, cuman sekarang masih stabil lah, masih rame juga karena peminatnya. Nah ini Kak, menurut Kakak tantangan terberat apa sih yang dihadapi selama membuka usaha Yummy Coin ini? Terberarti di sini tuh kalau lagi hujan kak, sama hujan tuh di sini sedih, jadi omset penjualan per harian agak nurun, jadi tantangannya ini agak tinggi. Terima kasih Kak, waktunya. Ya sama-sama. Biasa, kita rasa yang penampilannya Yummy Coin dia nampilkan hal anu sederhana, tapi tetap dikaresepen pikeun dicoba. Kanggo anjeun anu hoyong neangan jajanan ringan, sareng penampilan unik, Yummy Coin tiasa janten pilihan. Di Medline Cilengsi, abdi Ripa ngalaporkeun. Baik, hatur nuhun Rifa atas laporanna. Pemirsa, sigana Yummy Coin ieu tiasa janten rerencangan santai anu sampurna pikeun ngiringan waktu anjeun. Sedes ieu kami bakalan nyanyodikeun informasi anu pikaresepen ngeunaan dunia atikan nyaeta program Adiwiyata di SMA Negeri 2 Cilengsi. Tujuan nyiptakeun lingkungan diajar anu bersih sareng ramah lingkungan. Tapi tong balik deui ka mana wae, pesen di handap ieu. Hatur nuhun pemirsa, masih kaneh aya dina warta dinten ieu, urang tereskeun kana informasi salanjutna program Adiwiyata teh salah sahiji usaha pikeun nanjurkeun kesadaran lingkungan ka siswa di sakola.
Ngaliwatan program ieu, sakola diajak nyiptakan lingkungan anu bersih, sehat, jeung lestari. Pikeun ditinggali kumaha langsung dilaksanakeunna, urang sambungkan jeung rekan-rekan urang Naila. Naila, anu aya di lokasi kumaha? Abdi geus jeung Teh Vanessa jadi narasumber program Adiwiyata di SMAN 2 Cilengsi. Teh Vanessa, abdi rek nanya. Sejak pertama program Adiwiyata ini mulai dijalankan pada Kalau Adiwiyata sendiri dijalani mulai dari sekitar Januari atau Februari sih, dan berjalan sampai sekarang. sebagai salah satu anggota tim penghijauan, bagaimana peran tim penghijauan dalam mendukung program Adiwiyata ini? Kalau penghijauan sendiri yang pastinya yang hijau-hijau yaitu seperti menanam, merawat tanaman, dan kita juga ada greenhouse sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dirawat oleh tim penghijauan. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program Adiwiyata? Program Adiwiyata sendiri banyak, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada greenhouse, dan kita juga ada bersih-bersih, entah itu bersih-bersih kelas, lapangan, ataupun musola, dan kita juga ada memperbanyak tanaman ya, karena penghijauan. Terakhir, apa manfaat program Adiwiyata untuk warga sekitar sekolah? Yang pasti warga sekolah sendiri, entah itu siswa, guru, ataupun yang lainnya itu lebih peduli terhadap lingkungan sih. Terima kasih atas Vanessa. Baik, hatur nuhun Naila atas laporanna. Pemirsa, sakumaha inovasi dina dunia kuliner anu terus berkembang, kapedulian kana lingkungan oge hal anu penting anu kedah urang jaga babarengan. Ngaliwateun program Adiwiyata, urang diajak ngalaksanakeun langkah-langkah leutik pikeun lingkungan anu langkung sae. Abdi Selin Catalina hatur nuhun kana parhatosana. Wilujeng siang sareng dugi tepang deui.